Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang pamirsa patepang deui sareng diri simkuring Siti Atiatul Hasanah dina acara BH Berita Harian Warta Sunda. Dina danget ieu abdi bade ngadugikeun kaayaan arus mudik anu mulai padat di Terminal Leuwi Liang. Ayeuna abdi atos kasambung ka Silpiana di Terminal Leuwi Liang. Nya halo Silpiana, kumaha kaayaan arus pamudik di Terminal Leuwi Liang? Nya sapertos anu anjeun tinggal ieu di dieu di Terminal Leuwi Liang, di dieu abdi tos sareng salah sahiji pamudik. Wilujeng enjing teh sareng di mana teh? Abdi sareng Edo Ciketung. Bade ka mana teh? Abdi bade ka Bandung. Ca Edo tos nyiapkeun naon bae jeung naon ngaranna? Mudik ayeuna teh. Seueur teh abdi tos nyiapkeun keamanan, obat-obatan, sareng acuk jeung sajabana. Oh nya teh. Jadi naon kesan-pesan teteh jeung mudik ayeuna? Abdi berharap pemudik ayeuna teh sing selamatkeun di jalan jeung sing lancar lah pokona mah. Hatur nuhun teh sing salamet di jalan. Amin. Pamirsa tiasa katinggal kaayaan di Terminal Leuwi Liang anu tos padat ku para pamudik. Bus oge tos ditambahkeun komo deui ka jalur Jawa jeung sakitarna. Kusabab tahun ayeuna loba pisan pamudik nu indit ka daerah eta. Pihak PT Perhubungan atos nyiapkeun sagala kabutuhan kanggo panumpang bus. Hatur nuhun ka Saudara Silpiana, ayeuna dilajengkeun deui ka Saudara Silpiana di Jalan Karehkel. Nya hatur nuhun ka Atiatul di studio. Patepang deui sareng abdi Silpiana. Di dieu abdi bade ngainformasikeun lalu lintas di Jalan Karehkel di Bogor, Jawa Barat. Kaayaan di dieu terus katingali mulai rame lancar. Diprediksi poe ieu di dieu aya salah sahiji pamudik anu bade diwawancara. Punten. Nya punten sareng saha di mana? Abdi sareng Tuti di Cisahat. Bade ka mana? Bade ngalajenkeun ka Ciamis. Mengenai ieu mudik, persiapan naon wae anu dipersiapkeun kanggo mudik? Paling ge ngan nyiapkeun obat-obatan sareng keamanan sing kaseueur jeung acuk sakitu. Pesan-kesan kanggo mudik naon wae anu bakal disampaikan? Mudah-mudahan teh sing salamet sampai tujuan sareng mun misalna arep istirahat teh ulah maksakeun ngalajengkeun perjalanan jadi pas cara abdi di jalan bae istirahatna. Nya hatur nuhun ka Saudara Tuti. Sakieu wae informasi ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Silpiana, urang break heula sakedap tetep di BH Berita Harian. Pulpen ieu arek bengkok. Bengkok atuh euy bantuan aing sakaleong bengkok. Woi, geus euy. Can waktu nyen ngaji gagal. Mending belanja di buka sempak mulai 20 ribuan. Jual dari mudah dan cepat kaya, coy. Dina segmen mudik unik ieu arurang tiasa ningali kaunikan dina musim mudik di tahun ieu. Aya salah sahiji anu bade mudik ka Lemburnangan saukur modal kacape. Saha eta Kang Oman jeung kawan-kawan. Kang Oman ieu bade mudik di asal kotana nyaeta Kota Bogor. Anu bade ka Lemburna. Nu nyieun unikna Kang Oman jeung kawan-kawan mudikna lempang ti Bogor nepi ka Lemburna. Tujuan lempang nyaeta ngan saukur hoyong jadi viral. Soalna jigana can aya anu mudik lempang jiga Kang Oman jeung kawan-kawan. Nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng abdi Silpiana. Abdi di dieu bade ngalaporkeun ka sadayana. Abdi
abdi di dieu bade di dieu atau sareng pamudik anu nekat. Nuhun. Punten namina saha? Nama kita Roman Parkirahnya biasa dipanggil tuh Oman barudak. Bade ka mana? Sana teh badai ka ininya badai ka sana. Mudik mah ka kampung bener. Benar teh. Kunaon milih mudik mapa daripada naik kendaraan biasanya naik mobil, motor atau sajabana. Kunaon milih mapa? Namun naik mobil jeung motor mah tos biasanya neng. Ya seueur nu naik itu abdi teh orang sih. Jadi hayang yang anu lain we. Jadi teh mapa di Bogor ke kampung Ya, di hayang Bogor viral ka kampung. lumpur gitu. Ya hayang asup berita gitu, hayang viral gitu rame. Nya hatur nuhun ka pamirsa sakitu wae anu kapihatur wilujeng tepang deui dina acara BH. Anu bakal dongkap deui abdi Silviana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ka Silviana. Pamirsa sakitu wae anu dipikahatur wilujeng patepang deui dina acara BH Berita Harian Warta Sunda anu bakal dongkap deui. Abdi Siti Atiatul Hasanah pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.